Cina caang jadi poe bulu orok geus nongtot rek bijil bidan geus kolot bidan senior salah kecemimin gigireun bidan ngabantuan begitu para listrik atuh bidan rumpur apa ada poe dengan hulu orok kenapa kagigir teuing geuk salah nyekek bidan reuah salah kecemimin ngagoa gara-gara para listrik hulu orok jadi ngaleutikan atuh salah kecemimin gogoakan bu bidan geli iya malain hulu orok lain tahun atuh cek yo mah hulu kobra Masya Allah amit-amit orok jambri kecekek untung satu macok bidan sih ojo lain nyengir mikir sata mikir itu boga anak parawan bedakeun ka anak ojo nu parawan si Nopi, si Reni, si Lia, si Susi, si Repa, si Neneng, si Lilis bejaan si Uun, si Empat, si Oma, si Una bejaan cek saja bubarok ayeuna mah awewe ulah ulin penting-penting deui sabab loba kabejakeun orai laliar ti penting sakali macok Masya Allah bareuna kebel kadang-kadang kolotna sok antepan atuh dah indung bapak ngantep kon bae atuh Asep da eta mah kabogosieun neng mah bager lalakina bager pokona mah maaf bu sabageurna budak lalaki ayeuna mamawa anak awewe ibu tengah peuting kanu jauh kanu poe ka mana-mana sarua jeung nitipkeun kotok ka careun sok sanajan dagingna teu beunang bulu-bulu wae mah beunang kotokna mekan eta mah jeung careuna galak kadang-kadang indungna tuh dah karak disogok martabak endog ge jempling bae pedah nu apel kakak bogona eta bawa martabak endog mah ieu ti si Aa mati ka bogoh nyai nu bener nyai atuh heueuh da si Aa mah bager mah ai ka bogoh sia ka dieu make naon motor ninja mah ninja nu gede nu badak mah padahal ta ninja sapoeun menang nyewa kajebak eta awewe mama si arek ngajakan ulin ka nyai penting ieu heuh bae nya mah nya atuh bae jojong indungna diimah nyikat martabak endog anakna bisa wadi endogan parawan kudu eling ieu jaman geus diguling bukti ayeuna loba ali sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuling model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginapan sapeting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus nyai sorok kuntuan sok siala menulis kejadian gitu indung wirang bapak wirang tatangga wirang kabeh kabagean warirang bau warirang matak lamun di hiji mah aya nu zina teu diusir maka 40 suhunan ka kulon kawetan ka keler ka kidul kabeh kabagian dosana. Hati-hati ketika Allah menurunkan bencana untuk pilih kasih pasti kebagian sadaya nuntanya naon-naon kebagian akibatnya tuh tsunami di Banten nanu mararok tsunami atau jelema dosa unggul maaf loba jelema budak santri ustad itu jadi korban tanya naon jadi korban makana salah kaprah jelema dielingan ku kiai masing-masing kiai kula doraka ge moal ngarugikeun batur ieu cek saha teu ngarugikeun batu datang mah tegoran kabeh rugi bener gak? Kasarare apaan kebagian akibatnya rugi bener? Ya. Karena mudah-mudahan sing salamet ulang sadaya nami hiji kebagian ke hiji pengenalan ke Nabi nggak jadi ungkap deui supaya bangga nambah cinta jeung iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua hukum Asep tina hukum muludan teh naon atuh Asep? Punten berkaitan dengan muludan aya 2 kalimat aya peringatan aya perayaan beda ya 2 kalimat setiap perayaan jerona aya peringatan tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan ieu naon hukumna ieu mah perayaan
ngan di jero ieu perayaan aya peringatan. Maksudna perayaan dirayakan, disiarkan. Nu teu aya diaya-ayakeun, itu perayaan. Tadinya eueuh tenda, eueuh panggung diayakeun, eueuh kembang diayakeun, pan bubar ge mulu da dibongkaran deui ieu teh. Bener? Nah, ngan jero na aya peringatan. Maksudna aya nu keur diinget-inget saha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya nu keur diagungkeun saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nginget Nabi, ngagungkeun Nabi eta kabeh dititah ku Gusti Allah. Berarti merayakan Maulid Nabi tidak bertentangan dengan Quran. Sabab aya parentah Nabi Gusti Allah di surah Al-A'raf, bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Maka sana jalma nu iman ka Rasulullah, jalma nu ngagungkeun Rasulullah, jalma nu nulungan syiar agama Rasulullah, maka eta jalma-jalma termasuk golongan jalma anu beruntung di hadapan Allah. Keun aya sebagian kecil umat Islam menyebutkan sesat muludan, masa bodoh. Nu penting cek Allah orang golongan jalma nu untung. Amin. Amin. Sabab ieu perayaan muludan jero na geuning ngagungkeun Kangjeng Nabi. Muludan mah cangkang wungkul. Tapi kan eusina bukti iman. Coba lamun teu aya syariat perayaan model kieu. Panu tilok silaturahmi ge menang. Jadi bisa silaturahmi ku aya kieu mah. Nu tadinya teu wau jadi wau. Nu tadinya teu beuki ngaji jadi ngaji. Sugan kabuka balik muludan hatena menang hidayah jadi resep silaturahmi teh ngaji jeung kiai teh resep aya suka marek minggonan rek rutinan. Siapa tahu dapat hidayah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Eusina leres teh? Leres? Kapan aya enak dihisop lah haram mau tilituna muludan dajawan bidah dolala masa bodoh. Silakan Anda beda pendapat tapi tolong mampu saling menghargai perbedaan. Leres? Da urang masih kena resep. Salilah nyawa aya dina kandung badan tetap urang rek ngagungkeun terus ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di zaman Nabi geus aya kikianana perayaan can aya. Makanya disebut bid'ah perayaan model kieu teh make tenda panggung sound system can aya di Nabi. Atau logika mah sejarah Nabi rek nyawa tenda ka mana harita. Can aya. Anyar ayana nu kieu anyar tahun 488 Hijriah. Ayeuna perayaan Maulid teh Nabi geus teu aya teu tos wafat. Bid'ah kaasupna bid'ah ngan kategorina bid'ah mahmudah. Cek Imam Syafi'i, kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fa huwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu teu aya ti nabina tapi teu bertentangan jeung Quran, teu bertentangan jeung hadis, eta disebut bid'ah terpuji. Menurut Syekh Jalaluddin Asyuti, ia minal bid'atil hasanat allati yusadu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal istibsyar fi maulidihi syarif. Merayakan Maulid Nabi teh aya ti nabina eta perayaan Maulid ngan lamun dipigawe menang ganjaran eta pagawean anu alus pikeun jelema nu bagaweana menang ganjaran sabab jelema nu ngayakeun perayaan Maulid didorong ku rasa cinta ka Kangjeng Nabi ngagungkeun Kangjeng Nabi jeung hatena jelema nu muludan ngarasa bunga ngarasa bahagia ku lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Sirima mengabejaan man qasada maudhi'an yukrahu fi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dhalikal mawadi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Sing saja manu ngamaksud macakeun Maulidur Rasul, Maulid Nabi, nepi ka dirayakeun, diramekeun, diperingati, ngorbankeun harta tenaga pikiran jang muludan, maka eta jelema bakal menang setengah taman-taman surgana Allah. Ban hukum tadu kadua, nu katilu pengharapan tina ieu perayaan. Aya harapan, aya. Naon harapanna? Hayang meunang syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaat kaula di poe kiamat eta teh hak, yakin bener ayana. Sing sajelema nu teu percaya kana syafaat kaula, maka eta jelema moal meunang syafaat. Hayang menang syafaat hayang yakin teu percaya teu kudu percaya sabab sebagian kecil di umat Islam nu teu percaya kana syafaat. Orang-orang ahlus sunnah wal jamaah kudu yakin kudu percaya insya butuh ku syafaatna Kangjeng Nabi
butuh ku cinta na Kangjeng Nabi balasan cinta eta ulah urang sakadar ngaku cinta tapi teu dibalas sama dengan bertepuk sebelah cokor. Ayo urang ngomong I love you tapi nggak ada you love me atau mual yap milu. Lamun urang ngomong I love you dibalas you love me yap milu kan itu na pahua palak-palak. Sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang, seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Betul nggak? Coba ingat, cinta bukan sekedar janji, tapi cinta penuh bukti. Ya iyalah. Sekedar cinta tapi bukti bohong. Tadi asapkan cinta naon atau cinta. Nanya love is the meaning of love. Siapa yang ngapalkeun eta? Ayat dulu pendapat cinta hiji cek budak orang tanya anak muda, hei anak muda naon cinta? Dijawab ku anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu apel ngobrol di kampung diburi imah di kebon di gemerong reungit hareupeun teh entok di kolotok ke embe balatak teu kabeh eta beutai. Indah saja. Pacaran terasa indah meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai. Eta cek budak orang disebut cinta bud. Gas itu kan? Gas. Atau satu sadar ada penting mes. Yang kedua, cinta komentar orang tua. Tanya emak, naon cinta? Dijawab emak. Cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah kose. Yang ketiga, cinta komentar santri. Tanya santri, hei santri naon cinta? Dijawab ku santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ada getaran. Oh, ini mulikat. Jelema nu ngaku cinta ke Allah, di mana ayat Allah dibaca, dzikir dibaca, ngageter hatena. Di mana jelema dibacakeun nama Rasulullah, ngageter hate, bibir nama cicing pasti ngajawab sallallahu alaihi. Sabab aya getaran cinta. Rasa cinta tiada pada makhluk. Maksakeun coba Nabi kamu siapa? Kan Nabi ini nyebut kamu bari nunjuk ka ini ya eta mah. Coba yang salah maca wirid ya. Coba kamu Nabi cintaku di dunia ini coba Nabi sayangku di dunia ini tanpa Nabi hampa ku rasa dunia ini tanpa Nabi sunyi ku rasa dunia ini barang cuma wah nyanyi coba mau bisa nini ulah miluan eta ya perbedaan suara usaha eta ngagetar gitu eta saha eta cuma Nabi yang kita sayangi, cuma Nabi yang kita cintai. Jujur, hidup tanpa ada Nabi akan terasa hampa, hidup tanpa ada Nabi akan terasa sunyi. Betul? Karena cuma Nabi yang kita cintai. Mudah-mudahan kita dibalas cintanya oleh Rasulullah. Amin. Hayang menang cinta Nabi hayang dicirian ku Nabi hiji jelema nu bakal menang syafaah Nabi birrul walidain jelema nu sok resep ngamuliakeun indung bapa. Budak ora dengekeun sia sakumaha gagahna sia hirup tanaga kuat maaf di akhirat moal menang syafaah Nabi lamun nganyerikeun hate indung bapa. Dengekeun ku sia santri sok sanajan ilmu ente numpuk kitab ente numpuk masantren puluhan tahun lamun goreng akhlak kana jadi indung bapa di akhirat moal menang syafaah Nabi. Dengekeun hei jamaah sok sanajan ara rajin salat rajin
fardu sunat teu katinggalin, haji umroh tiap tahun, puasa fardu sunat teu katinggalin, tapi lamun keur hirup sering ngajadikeun hate indung bapa teu ridho di akhirat moal panggih jeung Nabi. Amin. Amin. Al-aqu liwalidayhi. Jelema nu sok nganyarikeun hate indung bapa moal meunang syafaat. Maaf sakumaha beungarna anak tumpukeun hartana sadunya rek mayar jasa indung bapa moal kabayar. Komo nu jadi indung nyawa ditaruhkeun ku indung. Bener? Ku Nabi nepi diangkat awewe mati lu tingkat derajatnya di atas bapa. Hebat ibu-ibu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, dan lagi. Udah tahun 17 yang bolak-balik lagu di dia. Menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Leres 3 tingkat diangkat ibu di atas bapak. Maaf bapak, ulah coba-coba hianat ke pamajikan. Cicing. Ulah coba-coba ngahina ke pamajikan. Sakumaha gagahna lalaki moal bisa mayar jasa ke pamajikan. Cicing. Naon sababna? Sabab pamajikan boga jasa nu teu bisa dibayar ku lalaki. Naon di antarana hiji, pamajikan ngasaan men. Maaf, jenjang menuju kehamilan ibu micinan darah kotor sabulan sakali. Bejan lamun keur head keur men sok anu nyeri awak bener eta teh. Salaki ngarasakeun teh. Ngan tari pembersih wae saya eta. Ibu nu ngarasakeun kan? Men bahasa agama naon? Head bahasa Sunda naon di dieu? Hah? Kotoran. Kotoran bahasa Jawarana naon? Brewok utah geuting. Eta bahasa Jawarana eta. Brewok utah geuting. Botak jadi merana. Cicing tulis patulis lumayan. Ya Allah. Maaf bu, pak, punten, mau bisa dibayar. Nu bakal dua. Cenah nu keur men tadi nyeri awak sagala rupa urang mah teu ngarasakeun. Cek ibu Allah teu adil nu men awewe justru adil ketika ibu men istirahat ibadah makhluk. Allahu akbar, Allahu akbar. Lohor molor tapi asal bablas. Cek salakina dosa sia teu salat asar. Sorry Kak. Men. Udah teu kabacot. Ramadan batul tarubasa nyana mah di kamar. Kanyahuan ku salakina nes ya kanyahuan sia teu puasa sia. Sorry Kak. Men. Teu percaya deuleu. Bukan bukti. Ya Allah. Pantas kalau memang benar ada biologis dan pas penanggulangannya gampang. Lalaki main ribu. Oh sok tekna dengan lalaki main mau dibungkus ku anduk. Ibu-ibu main gampang kayak softtek. Teboga softtek lompat ke dapur, lap kompor jejel itu. Main nuka dua jasa awewe itu bisa dibayar ku salaki. Naon cing hamil ripuh tina nyiram tapi kangandung na oge bener. Naon deui ngalahirkeun anak nyawa tarohanana. Pan salaki urang mah teu ngarasakeun. Ece mah jeung bidan di jero kamar ngahujeunkeun anak. Pan salaki mah pan di luar jalan-jalan ngenyotan jinggo. Bari bidan lalaki awewe. Pan salakina milu, salakina gigireun pamajikan. Gegeran salakina. Pamajikan ngahujeun, milu ngahujeun. Tung teu mati heula salakina nu ngajuru. Cuk bidan ieu orok bau naon ieu. Salakina ngajuru. Orok mati koneng di ieu eta bukan. Naon deui jasa awewe teh bisa dibayar ku salaki. Naon deui ASI air susu ibu 2 tahun diririweuh. Bener? Maaf, ibu keur dahar karena kesahuap lapar orok hudang ditinggalkeun tak kejo ngabelan heula anak. Sabnu teu dipangku ku indung teu repet orok. Dipangku ku bapana mah jejeritan budak teh. Da bapana mah teu sabaran. Mulu. Kau ekor kisah gua angkat ku indung. Kakak
adik Bandingkeun. bagur kasep nya dikumahakeun ku abah dikumaha galak abah sia mencuri pangkoe ku indung krepe naon sababna stop kontak orok aya di indungna mana stop kontakna kodok belial lolep eta stop kontakna dikodok heula kodok belial lolep repeh ta orok so kayo hayang saret ibra peuting bisa teh ibu teu bisa salaki make rek nyegrek budak indung nu nyaring langsung ambil tindakan kodok burial loleh repeh deui eta orok ceuk indungna bari nyusuan aing molor deui molor tinggal nyap karek 5 menit udang deui da diburieun indung anu oa-oaan gede sorana teh nah di dulu oroknya beri gerorowesan iya kita ulah diberekan eta pengorbanan indung doakeun ibu sing salalabar amin ari ku kasabaran ibu kudu dikan ibu loba anak jadi saroleh sabab deukeut jeung kunaon budak enak teu saroleh pan geus jauh jeung indung nu ngadidik jadi madrasah panggela pikeun anak teh indung ayeuna madrasah geus eueuh nyaeta indung ka mana ka pabrik ka mana-mana nu ngadidik anak sa kan pasti indung jeung ti bapa beda jeung baheula mah urang pan sakola jeung indung jeung bapa dididik sapopoe ku indung bapa teu jauh ti ulama teu jauh ti kiai dianterkeun ka ulama ka kiai teh ku indung bapa tanggung jawab kolot baheula mah ayeuna mah geus lalawora masa bodoh budak rek ngaji rek salat rek teu masa bodoh nu penting aing nyiaran duit kolot ayeuna mah kitu maka ulah di akhirat di dunia karasa nyerina kumaha dilawan ku ngajari anak mah loba kolot nyeri hati ku anak ayeuna terus loba kolot nyeri hati ku anak ayeuna geus jauh didikan masya Allah budak geus teu nyaho salat aja indungna tenang bae bapana nyantai bae teu nyoba di akhirat bakalan ngagusur naudzubillah min sok ti ayeuna geura bukakeun hate beres buludan anterkeun ieu budak urang lamun teu mampu kolot ngadidikna tuh aya para kiai para ulama aya pasantren aya majelis taklim ijab qabul indung bapana datang serah terima eta budak cenah dididik jadi budak anu saleh hiji nu bakal menang syafaah jelema anu saleh ngamuliakeun indung buka dua sanu bakal menang syafaah rubul lisan hi dzikrillah umat nabi anu sok ngabaseuhan biwirna ku zikir ka Gusti Allah ku kalimat thayyibah lobakeun balik muludan maca istighfar maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramekeun di imah undang malaikat rahmat supaya barokah eta imah kunaon nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an bere cahaya eta imah kuloba maraca sholawat maca zikir jeung maraca Al-Qur'an siga ti magrib ka isya mah pareuman lah tipi cenah areling heula nu di imah teh ka Allah teu bisa moal penting atuh sampai sekali atuh Jumat malam Jumat imah belah ditu Yasin wal Qur'anil Hakim imah belah ditu Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir imah belah ditu la ilaha illallah la ilaha illallah imah belah ditu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihi al-qalb wa tanfa'u bihi al-qulub imah belah ditu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim berkah ta imah musola rame haneuteun ya nabi salam alaika malam jumaah marhaba da eta teh doang baheula kitu musola reot doang bale rombeng tina bilik tina kalupuh sangan ku lentera loban maca asyraqol baheula mah ari ayeuna masjid pamewah-mewah eta malam jumaah mun hesek dengan peserta marhaba aki-aki di luar para rongkok daripada sepi ya Nabi salam alaika ya Rasulullah eta we trio kue-kue teuing jelema ayeuna ulah dengkeuna wungkul atuh ramekeun makmurkeun insyaallah buka tilu sajalema nu bakal menang syafaat ti Kangjeng Nabi jelema nu rela berkorban di jalan Allah maka Kangjeng Nabi mana qasamanun min sadaqatin bal yazdad
harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru ditambah ku Allah berkahna. Tak kurang di usahana rizkina ekonomina sing lebih berkah. Yang bekal ibadah, da urang baru masa butuh kudu doa. Duit dengan pikiran ya. Doa butuh kudu duit Allah. Temu nafek benar tuh. Sok salah untuk buka duit mah nya acara kieu mah. Berarti duitnya boga kudu jang ibadah wajib yang anak kasbul halal wajibun dan kasab halal wajib hukumna yang bakal ibadah. Sok aya salah kieu banting tulang ngojek nganter penumpang berang peuting paneta syariat keur neangan duit bener yang bakal ibadah. Aya salah kieu nu ngadon ku 5 culi sawah batur panas teu dirasa awak pinuku daki paneta syariat keur neangan duit. Kula liar unggal penting papayan lemur batur ninggalkeun anak pamajikan pan ieu keur neangan ridho Allah. Duit tuh ini sirah awewe mah duit. Dengekeun ulah sudon kain teh supaya kula di dieu menang amal. Ampun. Kayak kula balik di dia mah waduh. Doa. Astagfirullahaladzim. Jadi Awewe salah ya. Iya tapi yang bakal ibadah mudah-mudahan emang kata kurang kita segala kekurangan 1,5 jam cukup sabab ngari ya karena jubur kurangnya serariat ongkong paling itu mana seperjalanan 15 menit nih balik langsung nunggu saya pulang tinggal setengah bulan di dia kontrak di Panjerapan asal abang kontrak di dia juri siut akhir ngedukur saputing aing dong puting tuh bisa molor Lam hidung di mana Don? Ulah gede anu ulah kolam renang cayani bukan terjun seluruh rupa tangkal gue ayo di jero aing sorang luak ya tau sakit itu bisa sare aing duluan katumpuk-tumpuk jeung supir ngaku jubur di tengah iman. Aduh ya Allah mata kula nitah kakak ubi kalau barang neangan deui anjir ya Allah maaf beuceuk da bisa aya ceuceuk sok ngaulaan aya tah menang sabaraha poe ngaulaan aing tah si ece di ditu aya alhamdulillah isu-isu sok nyediakeun wudu nyediakeun nasi goreng aya si ece anu kur sapoe ayeuna awas sok teu datang tapi makal kopi na munah wae insyaallah di Ustaz Nasir Nasir apaleun ki Nasir geus apaleun ka ditu eka don museup ulah tilu alhamdulillah kamari kula menta ka Haji Aat ka Haji ujian kula aing tuh ujian naon bah atul kemas kira aku diasian jelema kula luas naon bae usia 10 kilo dia kemarin melaut bebas kan itu ya dan 1 kilona 100.000 meuli manehna gitu itu mah uga bebas urang ngaliwatnya urang atur waktu nage siap-siapnya ulah ieu kudu nyampung jadi dulu insyaallah amin urang sami doakeun di kajauhan sing berkah panjang umur mudah-mudahan sing dibarokahkeun rezeki disehatkeun zahir batin terutama anak urang turunan urang sing saroleh solehah anu keur marasan teu khususna doakeun sing jara di ulama-ulama Allah amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu dalam sikap hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.